Assalamualaikum, hapunten baraya sadana urang adamel channel versi gula bereumna baraya. Pokona mah raos pisan. Pertami-tami urang siapkeun heula ieu kalapa parutna tambihan ku uyah, tambihan oge ku daun pandan baraya. Teras we urang seupan baraya. Sabarantos kitu urang siapkeun gula bereumna tambihan ku gula bodas sareng daun pandannya, teras tambihan oge ku uyah, tambihan we ku tepung maizena diaduk-aduk heula saparantos kitu urang gulakeun kana seuneus saparantos gulana larut nembe urang jait teras we disaring heulanya baraya. Saparantos kitu urang siapkeun pertipung-tipunganana ieu aya tepung tarigu sareng tepung aci baraya, tambihan uyah, tambihan we ku cai panas baraya, teras diaduk-aduk pamintos rada tiis nembe urang kupanangan we nya diaduk-adukna supados kalis baraya. Tuh diaduk-aduk saparantos kalis nembe urang bagi dua baraya. Margina bade diwarnaan anu hiji bade diwarnaan ku warna beureum, anu hiji deui bade diwarnaan ku warna hejo baraya. Teras diaduk-aduk we saparantos kitu nembe urang siapkeun kana meja kerja baraya. Teras we urang keuretan baraya supados aralitnya tuh dikeuretan sami anu beureum oge baraya dikeuretan oge, teras we dicemplungkeun kana cai panas anu parantos di minyakan baraya saalitnya. Tuh pamitos ngararapung tandana tos asak lebetkeun weh kana kalapa parut anu tadi baraya. Teras we dibanjur ku cai gula sakitu we pinginten piti pirbados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.